Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tepang dangu deui sareng emang biasa ye dina acara mang dongengkeun urang mulangkeun katineng ku Mang Rupi dongeng Sunda anu kapungkur. Jejer anu nuju di pedar teh nyaeta cariyos si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana mudah-mudahan ieu tina dongeng teh atau napi cariyos teh urang tiasa nyanak sasieun sabeunyereun picontoeun kangge urang sadayana canak nu saena kantunkeun nu awonna nya. Mudah-mudahan dongeng ieu sing janten pangbeberah kana manah panglipur kana kalbu kangge palawargi sadayana. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae kumaha salajengna lalampahan si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga prung geurang ngadarapong kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka Kapung oi kapung, cacantuman lah. pokna ecek jalma-jalma anu ngarudag teh taksiran nyahun waktu Andi ngajorelat ka pelebah kandang muning. Cilaka Pak Janta, kita kanyahoan kumaha ye? Andi urat reret neangan jalan pikeun nyalametkeun diri kayan harita es tuning eueuh deui cara iwati narobos kanu ngarudag. Lantaran ari terus lumpat ka pasawahan mah geus tangtu bakal katewak sabab kudu ngaliwatan gawir nu cukup lungkawing. Lamun teu jeung nyetar siah mah bisa wae nekad ngaluncatan gawir. Tapi ari kudu mawa nyetar siah ngaluncatan gawir mah kacida gede pisan resikona. Lamun Andi nyogrogkeun diri mah urang Cipancar oge moal naon-naon paling jadi malik geuleuh kaki Badra katut Ki Jalal. Nganya geus kudu kitu Andi teh kebak ku kaera pang-pang nama sieun kanyahoan ku Pak Haji Sobana ongko harita teh keur jeung nyetar siah ulah-ulah sangkaan tatangga mah kanu lain-lain. Ku kituna Andi teh bet kawas nu bingung ret kamuning anu keur melong ka manehna pok Andi nyarita ka Ki Jantra. Bukan Pak, sorog-sorogna Pak, cek Andi sorana rada ngadeg-deg lantaran mireungeuh nu ngudag geus beuki ngadeuketan. Ki Jantra teu loba tatanya gentak nurut kana parentah Andi sorog kandang muning teh dibukaan. Aduh hapunten Pak Haji, cios geuning ayeuna mah muning-muning teh ku abdi diedankeun sadayana. Cek Andi ngadadak inget deui kana kajadian baheula keur budak anu pernah nyieun edan muningna Pak Haji anu harita mah ceulina di asupan kasir. Habok muning jalu nu keur melong teh satakeuna ditonyok huluna ku leungeun Buntung. Kontan eta muning ngeceret teh bari terus mundur nubruk nu sejen. Jekok deui ditonyok. Geus kitu mah jebrot we muning nu sakandangna aya 3 teh kabeh dihancaan ditonyokan ku leungeun Buntungna. Nu antukna puriak teh muning kalabur bari silih gadil jeung baturna terus lalumpatan ka jalan leutik. Katingalieun ku nu sejen anu harita sarua deui sorog kandangna geus dibukaan ku Ki Jantra. Buriak we muning-muning teh lalumpatan. Ret ka jalma-jalma nu keur ngarudag eta munding salah paham sigana teh. Kawasna meureun rek ngepung maranehanana. Nya marukana rek ngepung maranehanana. Nah eta mah sabrut wae muning-muning teh ngudag. Tolong muning ngamuk euy, aduh aya muning edan.
Jalma-jalma reang ting gorowok bari baralik deui ke arah lembur. Hadena teh lalumpatna teh lain ke arah panggung. Ku kitu nama sanajan dina kaayaan tagiwul oge masih malikir kumaha jadina lamun lalumpatanna ke arah panggung anu keur noyeg kunu lalajo. Ulah-ulah matak nimbulkeun korban. Pajanta, kadinya cek Andi bari cerelat ka kebon mapai-mapai tangkal Jayanti kok ka sisi lembur anu brasna ka lembur hujung. Kabeneranana teh teu kanyahoan kuno ngarudag sarta bulan ngadadak ngabulubus kana jero awan. Palawargi sadayana Andi jadi ruas kareureuhnakeun nepi ka ngalaman di kapung ku batur salemburna. Da eta we gegebegana oge teu punah ku saminggu. Lain ku sieun nya lain pedah ku sieun tapi ieu mah ras ku wiwirangna. Kitu soteh cek anggapan manehanana paling-paling Ki Badra jeung Ki Jalal nu narima panyarekan ti urang lembur. Sangeunahna bae nyebut ka Andi bangsat tapi nya kitu atuh ngaran jalma anu keur baluweng tindak tandukna teh sakapeung sok matak teu pikahartieun. Di hujung teh telila isukna Andi arinit deui ka panenjoan norobos jalan anu bras ka Kadungora. Kabenaran ari Gok teh jeung Mad Tasim pok manehna nyarita nya Mad Tasim nyarita ka Andi cenah kamari ningali abringan jalma nyaeta waktu manehna balik ti Jangkurang. Lantaran ti kajauhan manehna teu sidik saha-sahana nganu saurang mah rigigna sidik ngolak keneh. Bos si Jakalara jeung komplotanana Pajanta. Biasa jadi jeung rupina bae bade nonggoh ka Jangkurang teras ka Tambak Baya cigana mah. Tebih ti dieu Pak. Nya lumayan we bade disusul gitu. Mad Tasim malik nanya. Mohon penasaran abdi teh. Mangga urang sarang we atuh. Geus kitu mah pring wae tiluan arindit muru ka Jangkurang. Lalempangna ati-ati nakar pangpangna mah bisi pantrok jeung anu keur diteangan. Maksudna rek diintip-intip heula bisi Gok dari ributan mangka-mangka itu teh baladna lain saeutik. Datang ka Jangkurang kuncung-kuncung teh kawawuhan Mad Tasim jelasna mah ka anak muridna. Tapi waktu ditanyakeun luput teu nyahoeun. Tayohna terus ka Tambak Baya ngan jalana malibir teu asup ka jero lembur. Atuh bering deui ka Tambak Baya katambahan ayeuna mah ku Odi nyaeta muridna Mad Tasim. Jalana teu ka jero lembur tapi kukurubutan kanu bala ngan Odi anu terus ka jero lembur. Ngahaja sina misah lantaran manehna mah geus warawuh jeung urang Tambak Baya teh. Maksudna ameh sakalian maluruh di jero lembur. Nepi kamu munggang lembur bener weh karena jeung baturna keur ngariung. Pikeun Ki Jantra jeung Mad Tasim mah lain deui matak seber lantaran ieu teh lain lawan enteng-enteng. Tapi pikeun Andi anu geus neundeun ka ceceub anu pohara kakarna manehna geus teu mikiran deui jumlah. Ari Gok sebrut wae narajang. Nu diburu teh Karna jeung Bahrawi anu harita diukna keur ngarendeng. Montong ngejat ayeuna mah Jaka Bahrawi. Andika kudu mayarkan dosa-dosa. Andi tandangna teu beda jeung Bagong Bayangan disusul ku brak-brukna anak buah si Jakalara. Ditemrag ku jurus gelap ngampar ngan Karna jeung Bahrawi anu salamet teh lantaran kaburu ngejat. Si buntung nganterkeun nyawa. Hayo karap mau kadinya euy. Karena marentah anak buahna. Teu talangke deui raub Andi di Ki Jantra sarta Mad Tasim teh dironom di kepung wakul buaya mangap.
Tapi Andi kentak ngejat maneh namah kekeh rek nyang harepan karena jeung Bahrawi anu geus dianggap musuh kabuyutanana. Podaran ta si jantra teh wigna. Cekarna jeung luncat ka nu lega lantaran kabireuneuh Andi nyebrut ka manehna. Jeung aing sia mah tandingna nih. Karena ngagorowo ka Andi ayeuna mah reok dina gerakan pucuk awi ketebak angin nyingkahan panarajang Andi sebrut jurus gugur gunung dina ulin padingdang rek ngahanca iga burung. Andi ngagentak ngalegot bari ngahematkeun leungeun buntungna rek dipake nakis. Tapi gerakan pucuk awi tetelat teu beunang ditembus. Sakilat leungeun karena ngaleungit ka ngabarengan koleabna awak. Kukituna Andi ngagentak ngaragrakeun awakna bari rek ngarampid suku kana dina jurus leled samak. Orokaya karena oge rancing geus gentak manehna ngejat ngagunakeun jurus jeler kasaatan. Bareng jeung kitu titukangeun Andi ngahiuk bedog Bahrawi ngapongohan rek meulah sirah. Andi ngagentak malik hiuk. Leungeun buntungna dipake mapag seseukeut bedogna lawan. Cerak bletok. Bedog Bahrawi potong jadi dua. Sabot kitu rob Andi dironom bedog-bedog lawan ting hariuk rek ngacak-ngacak badana. Seret Andi sakilat nyabut siku-sikuna tang 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 sebrut Andi narajang dina gerakan cacar bolang. Brah tiluan kabenangan siku-siku seret brah deui duaan rarebah ka tukang cerelat dina gerakan pangalmui tang 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 siku-siku ngahanca dua sirah sebrut Andi narajang deui ka karna anu cicingna nenggang. Tapi karena gentak ngawangun gerakan badak cihea mapag badan Andi brah dua kekuatan diadu anu akibatna kacida hebatna. Karena nepi ka mencleng dadana kabentur kena benturan ku leungeun buntung, sedengkeun Andi mah ngarempeyak ketiban ku cula badak. Tapi dua nana tangguh sarua pada tangguh kuatna sarua. Karena ngagentak hudang Andi ngejerek-jerek deui rob deui nu ngaronom di luluguan ku Bahrawi. Sedengkeun wikeunna keur jojo jeung Ki Jantra madtasim dihurup ku Sudinta jeung Sarja. Itu ieu boh tanaga boh pangabisa sarua saimbang. Madtasim sanajan dihurup dua tapi masih tagen ngayonan lawan. Malah tempo-tempo Sudinta jeung Sarja kadesak mundur. Karena anu biasa sok hohoak nantang patutunggalan teh sekali ieu mah ngadon ngahucukeun anak buahna. Memang manehna geus ngarasa saber ku wawasena Andi. Kapan bieu oge najan dihancak ku jurus badak cihea, Andi teh teu kerel-kerel. Hiu genep bedog ting hariuk kabeh madhab dieusian panarajang anu rek ngahanca badan. Andi ngalalapkeun awak bari dinas ngan sakiceup manehna ngagunakeun jurus londok malih warni. Jerelat Andi leupas tina kepungan baris nyambarkeun siku-sikuna kana beuteung Sarkawi jeung Cimpo. Kontan dua nana ngoceak sanajan beuteungna teu nepi ka bedah tapi nyerina mah teu bisa dicaturkeun. Atuh nu sejena gentak nararik bedogna lantaran lamun teu kitu tangtu geus silih kadek papada baturna. Hah, ulah ngeunah-ngeunah sia Jaka. Andi tetep hayang ngadu jajaten jeung karna sedeng rek ngahanca. Bahrawi oge rada hese lantaran manehna mah dina narajangna teh bari nyumput tukangeun baturna. Yap ka dieu buntung ari geus telebar kana nyawa mah heuy. Tapuk deui barudak. Cek karena bari seret mesat bedogna hayang namah ngagunakeun gerakan lancah maung. Orokaya sok sieun ngahanca batuna sorangan ari rek ngajak patutunggalan hatena seber sok sieun gerakan lancah maung teh gagal. Dius bedog karena nyolocos rek nobros dada Andi rikat mapagu gerakan capit hulang krak. Konyon bedog karena lesot tina cepenganana sarta pluk wae murag. Ukur sakitu pangabisa sia teh Jaka. Yeuh tampanan. Andi nyebrutkeun leungeun buntungna tapi ti tukang karasa aya angin nu nebak. Kukituna Andi ngarego deui bari ngalalapkeun awak sarta malik ka Bahrawi jeung Jumanta anu keur ngahempatkeun bedogna. Jerelat Andi kagigireun Bahrawi bari nakiskeun siku-sikuna. Hiu gejelot leungeun buntungna temis deui ngahanca careham Bahrawi. Bahrawi ngakero cedak badangna ngeungar Jumanta. Andi pindah tempat
hiu jeblon leungeun puntungna ayeuna mangahancap pepetean Jumanta. Jumanta ngakerung teu beda jeung Bahrowi. Eak deui Andi narajang kadulmanan jeung Ardasim anu keur mapah jimpo sarta Sarkawi anu tadi kasabet siku-sikuna. Belentrang, dua sirah dibere hadiah takolan siku-siku saterusna Andi narajang ka Karna anu keur molohok nempokeun. Heh, giliran sia ayeuna jaka. Karna teu nembalak ngalalapkeun awakna dina gerakan sero nyusup nguliwed ka gigireun lawan. Bari nyamperkeun peurupna, Andi ngarempot bari nakiskeun leungeun puntungna. Tapi Bahrowi jeung Jumanta geus harudang ngagentak narajang deui. Mun Jumanta mah ngagunakeun bedogna, Bahrowi mah ngagunakeun pecut jangetna anu dijieun tina buntut sarta kulit munding anu langka digunakeun. Ceter, cetar, ceter, ceter. Kedua, tungtung pecut melit beheung Andi, puguh lain deui Andi ngaranjugna, ngagentak manehna malik bari narik sakuat tanaga nu melit kana beheungna sangkan teu kagusur. Keur kitu kolewat bedog Jumanta rek ngahancak kana sirahna gentak Andi ngakilek. Sanajan bari kaku, manehna masih bisa nyalametkeun sirahna bareng jeung eta ku manehna pecut teh dicentok palonyon lesot tina leungeun Bahrowi. Tapi tacan oge Bahrowi nyenghap Ardasim, Sarja jeung Jimpo sakilat narajang babarengan. Andi gentak ngejat kana lolongkrang nu kosong sedengkeun pecut Bahrowi anu melit keneh dina beheung teh jadi melit kana sukuna. Dan taparah deui kebut wae Andi teh labuh pikeun nyalametkeun dirina kapaksa manehna kudu gogorentelan. Ngan ku manehna teu kapitenan yen ngagorentelna teh ka palebah gawir anu kacidalung kawing. Gedung awakna ngabadug kana tunggul ari reteh Andi lain deui rewasna lantaran gigireunana gawir meninang tawing. Teu micen tempo kuring ya hudang tapi tacan oge manehna bisa nangtung ajeg karena sakilat narajang. Cidak badan Andi ditejeh satakerna korempal koleang. Awak Andi ngoleang ka handap dituturkeun ku sora jeritna anu les-lesan matak muringkak. Awak Andi ngalayang kana jungkrang anu lungkawing. Mangga mendengarkan hidup. Peletok, karakek, peletok. Sora dahan anu dipotongkeun kurumoy. Kapenjo jirimna ukur samar-samar lantaran kahalangan ku remetanana sarta dahan laletik nu patulaya. Puguh didinya teh kaayaanana kacidaharium ku tatangkalan gede leutik meuning nyayeud. Tapi geus bisa dipastikeun yen eta teh jelema. Aki Musani salah saurang pangeusik kampung Tambak Baya harita teh manehna keur ngalasuluh. Kitu we ukur mulungan regang jeung pangpung nu gararing sarta nu saimbang jeung tanagana anu geus maju karopoh. Kitu so teh ceuk sangkaan disaluyukeun jeung umurna. Tapi ari katingalina mah masih cangker ting perbawa badana anu leutik pecekrek. Awakna buligir kampretna dibulan ku samping anu dibeberkeun dina cangkengna. Tonggongna herang pangaruh baseuh beueus ku kesang tur kasorot panon poe. Sakitu bebeunanganna geus ngahunyud oge tetep we Aki Musani teh ngimeutan pangpung anu memang patulayah. Bari ngadagoan incuna anu keur ngider neangan sayang manuk pikeun ngarah anakna jang kukuteun. Kurubas, brug. Di luhur kadenge sora nu murag bareng jeung rasa ruasna, Aki Musani ngapurilang tanggah ka luhur. Beungeutna mancok ka arah datangna sora. Ari breh teh lain deui ngagebegna, kabireungeuh aya jalma nyampai dina dahan tangkal. Dina beheung ngabeulit siga tali anu ngambay ka handap tapi siga aya gagangan.
Lamun harita aya nu ningalikeun tangtu bakal dua kali ngarasa kagetna oge. Kahiji ku ningali jalma anu nyangsang dina tangkal kai, kaduana kaget ningali gerakan Aki Musani anu sanajan geus rarempo katingalina. Sakilat awak Aki Musani ngaplesat ka luhur teu beda jeung anu disedot ku angin puyuh. Memang benar harita Aki Musani teh ngagunakeun jurus angin puyuh. Cle sukuna namleg dina dahan anu disangsangan hiji jalma. Nu nyampai teh kadenge humargung tapi panona tetep beureum. Geningan buntung reungeunnya sabelah. Jeung ieu aya petut ngabeulit sagala. Garentes Aki Musani bari tanggah ka luhur nu katempo ukur remetna tatangkalan dina biwir gawir. Ieu jalma ganya aya dumaha nya. Terus digulungan. Tapi nya bet beung nu dibelitna nya. Lain suku. Kingan. Aki Musani ngudar pecut nu melit kerawak kana awakna, gajeleng manehna luncat ka handap bari mangku Andi. Terus digolerkeun dina jujukutan sina nyarande kana tumpukan pangpung. Leungeunna diurutan sarta mun-munna ditiupan. Andi humarurung bray panona beunta kasampak aya nu nampeu hareupeunana. Rep deui peureum ngararasakeun kanyeri awakna asa pasiksa kawantu waktu nyirorot mulag teh awakna tiba baradug kana dahan-dahan tatangkalan anu ting jeleg-jeg dina gawir. Tadi teh barang ngoleang ka dasar jungkrang Andi teu inget di bumi alam, inget-inget deui pas tiba baradug kana dahan anu saterusna nyangsang dina dahan kai di dasar jungkrang. Sanajan bari ngararasakeun kanyeri, manehna bisa ngarasakeun yen tadi teh aya jalma ngadeuketan ka rasa riegna. Komo deui geus manehna dibawa turun. Sareret oge geus bisa dipastikeun yen ieu jalma teh lain jalma jore-jore. Karasa dina ragapna sarta carana luncat. Barang tadi Andi beunta oge lain deui ngaranyugna lantaran anu nulungan manehna teh teu kurang teu leuwih hiji aki-aki anu pangawakana pecekrek leutik. Aki Musani nanya ke Andi lantaran tadi kabireungeuh beunta. Aduh, tulungan batur kuring, tulungan batur kuring. Andi lain ngajawab, manehna kalah kainget kaki jantra sarta madtasim bakuna mah kumaha nasibna. Gimana itu gang? Di luhur nuju dikerpuk ku jalma jahat. Bukan gigiku ditongolin lemur. Aki Musani kaget oge lantaran sakanyohona di lemur teh taya jalma jahat. Geus puguh ningali Andi oge geus lain deui kagetna. Naha urang mana ieu jelema buntung teh sarta naon sababna bet aya di tamak baya. Aduh, sumohon Aki. Anjeunna duaan sedengkeun anu ngoroyokna seueuran. Dikoyok kurang mana, kurang tambak baya. Sanes Aki, tapi ku jalma jahat. Anu jolna di daerah Gunung Haruman. Keat kunya jeung kamana ge ieu bebeungit teh. Aki Musani tumpat tempo neangan incuna. Karuhan teka tempo suyet-suyet wae manehna nyuyetan. Tetela tarikna ka resorana mah.
tekung si lila kadenge deui sora suit-suit anu nemalan ti kaanggangan. Korosak pucung ho tinu bala hiji budak lalaki kira-kira umur 12 tahunan langsung nyamperkeun ka Andi nu keur nyarane kana tumpukan suluh. Manehna ngarego bari terus melong ka Aki Musani ku sorot panon anu pinuh ku pananya. Aya ngukira ka Megi euy, kungguan heula kumaneh. Ke Aki katongo heula sakudung. Cek Aki Musani nitah ka incuna sarta teu nungguan jawaban. Cerelat bae manehna luncat kanu bala sakiceup oge geus teu katingali. Terus ngarakuh jalan nu nanyak-nanyak kitu ngan sajorelat bangun ka cida entengna leumpang dinu sakitut netakna. Aduh, mugi-mugi we Pak Janta jeung Madasim teh bisa ketulungan ningali gerak-gerik nama si Aki teh. Pasti lain jalma jore-jore. Lamun kaburu mah aing yakin pasti ketulungan. Andi ngegerentes dina hatena ari Kasimedi nu keur melongkeun gigireunna mah teu ieuh malire reup wae peureum deui. Memang harita teh boh Ki Jantra boh Madasim lain deui ripuhna lantaran lawan-lawan teh kabeh tampok ngarepuk ka maranehanana. Jaba masing-masing hatena kacida ngarasa tagiwurna ras mikiran nasib Andi anu tadi ngoleang kana jungkrang. Ulah-ulah moal kapuluh deui nyawana. Terus sadakeun kana gawir Bahrowi. Keun sina nyusul si Andi. Karena ngabobotohan Bahrowi anu harita keur jojo jeung Wigena sarta Sudinta ngahurup Ki Jantra. Subuh jagako, wan urang budakon heula si beteulna. Tembal Bahrowi, hiu nyebetkeun bedogna nu meunang nginjem ti Sarkawi. Datangna ti gigir patalakuna teh bangun anu rek ngapurak-barik si beteung. Teu gampang sia paling hulu sia ku aing ditarok sia Bahrowi. Hiat. Cik Ki Jantra bari ngalegot dina gerakan orai kibuk. Tang bedogna geus hasil dipake nakis suk. Wigena narajang gilak tang. Bedogna ditakis deui cerelat kekemplong Wigena nu keur nyangeyeng ditejeh. Hiu bedogna disabetkeun ka Sudinta anu harita bedogna keur nyuruntul ti luhur anu geus sabek-bekeun rek ngajekek kana sirah. Ki Jantra ti tadi oge lain teu surti kana pibahayaeun tapi manehna geus nekad untung-untungan rek nukeran sirah jeung dadana Sudinta. Tapi manehna teu kebat sabab kareret Bahrowi geus nyuruntul deui. Okaya Sudinta mah memang kecing manehna teh narik deui bedogna. Set Ki Jantra malik 80 derajat lantaran karasa aya angin nu nebak ti tukang ciciren aya bahaya. Lep manehna ngalalapkeun badana dibarengan ku nyabatkeun bedog anu nyaretep nyasar beuteung Bahrowi. Bahrowi lain deui ngaranjugna jabat ti pangadekna ngeplos teh malah bedog lawana anu nyorocos rek ngabudalkeun eusi beuteungna. Ku kituna gentak manehna ngaragragkeun awakna. Hal ieu teh pikeun Ki Jantra mah kacida nguntungkeunana lantaran gerakan Wigena jadi kahalang ku awakna Bahrowi. Tolong si laing Mas Sudinta. Cekarna anu tadi ningalikeun Sudinta anu hampir bisa narok sirah Ki Jantra. Ngan lantaran dada manehna oge bakal kabeunangan disabet ku bedog. Nya manehna ngejat deui. Tolong mata sia. Teu sudi teuing ari dada aing kudu beulah mah. Tembal Sudinta ukur dina jero hate kituna teh. Sieun meureun nya Sudinta. Dina hate ngomong tolol deui teh. Di sejen pihak Madasim anu keur dikarepuk ku Jumanta, Sarja, Dulmanan, Katut Jimpo teu kurang hebatna bedog Madasim terus ngubeng dina jurus turih wajit. Tungtung bedog teh jadi siga anu ngaplobaan sarta sorana meningah hiung matak nyentarkeun hate. Geus teu kadeuleu jirimna ukur kokolebatan siga kalangkang tapi lamun keuna kana sasaran geus moal matak menye. Ayo Mang Jumanta,
Piraku opatan teu bisa ngelehkeun jelema hiji. Hayo. Hayo. Karena gogorowokan mere parentah lantaran ditingali teh anak buahna ukur subat sabat tepuguh. Sedangkan bedog Madtasim bekit dieu teh kalaka beki hebat. Sanajan teu dicepak pahangkeun omongan karena teh kadengen aku Jumanta jeung nu sejena teh karasana teu beda jeung ngawawaleh sabab maranehna teu bisa nalukeun jalma saurang. Kukituna bari teu nembal sakecap oge manehna ngagentak misahkeun diri nguliwed ka tukangan Madtasim. Ngaksudna rek ngayakeun panarajang ti tukang. Hal eta teh ti tadi oge geus sababaraha kali dicoba tapi gagal wae lantaran gerakan Madtasim kacidalingasna. Malah harita oge kitu barang mireungeuh Jumanta nguliwed ka tukangan Madtasim ngagentak malik bari ngalalapkeun awakna sedangkan bedogna teu eureun rek ngarampalkeun suku-suku nu jadi lawan anu keur nyampeuk. Puguh we tumerapna kadulmanan jeung nu sajen lain di kieu reuasna lantaran jelas suku maranehna rek dibuntungan. Kukituna rikat kabeh ti babaranting ngarejat ka tukang. Bareng jeung eta Sudinta geus narajang deui Madtasim malik ka tukang bari nutupan badana ku gerakan bedogna. Tang! Bedog Jumanta anu keur nyuruntul teh dipapas celik leupas tina cepengan. Ampun nada hirup. Ampun. Cek Sudinta bari peureum bakati ngarasa paur ningali bedog Madtasim anu rek misahkeun sirah tina beheungna. Hahaha, geningan sia oge sieun rek modar mah. Madtasim nyarita bari ditungtungan ku ngagoak leungeunna ngadadak ngulapes sarta celik bedogna murag. Hahaha, nah teu diteruskeun ngadek teh heuh. Karena ngagorowok bari seuri. Palawargi sadayana waktu tadi bedog Madtasim sabak-bakeun rek nigas beheung Sudinta sakilat karena maledogkeun batu sanajan teu gede ukur sagede muncang tapi dina maledogkeunna teh karena ngagunakeun tanaga jero. Anu baluk karena pikeun Madtasim kacida hebatna nepi ka manehna ngarasa leungeunna komper sarta bedogna murag tina cepengan. Sabot keur kitu bedog-bedog dolmanan sarja katut cimpogos ting hariuk rek ngahanca awak Madtasim ti arah ti tukang. Kolebat siga kalangkang. Celeb. Tilu bedog meh bareng datangna ting galabres sarta nyepot kana tangkal cau anu malang tukangan Madtasim. Mana horeng nu tadi ngolebat teh tangka cau waktu bedog-bedog ting hariuk kabeneran. Aki Musani ngarong heap ti tungtung gawir barang breh ningali jalma anu rek diacak-acak tonggongna bari sasatna dibongohan. Kalawan teu mikir deui gentak ngarabut tangka cau anu kabeneran aya di gigireun sarta pelewar dialungkeun ka tukangan Madtasim. Anu akhirna bedog teh ngahanca tangka cau anu masih rangak-gak ku daunna. Curage lur ngamonya wate. Aki Musani ngahehe bari netep kanu tiluan anu tumerapna kadulmanan sarja katut jimpo ngadadak sur sarta puguh rasa ningali sekeutna panon Aki Musani nu karasana matak serab. Maranehna ukur hareugeun siga nu kasima bari leungeunna masih nyeklan bedog anu nyepot kana tangka cau. Aki cek rek ti mana gitu ha? Nyingkah kali tuh, ayo, nyingkah bisi dibalangkeun kana gawir, nyingkah. Karena ngakorowok sarta matana muncarang siga norek ngarakab, bari hatena mah ngarasa kaget ti mana jona ujug-ujug aya di dinya, sarta najan katingali geus sarempo tapi tanagana kacida rongkahna. Gugi bangkeun oge kaula mah bakal balik geui kanya gawir. Manya ieu teh anu balanya jang buntung. Aki Musani nanya bari ngarego lantaran manehna can apaleun kana ngaran Andi. Aki cek Madtasim bari ngagentak nyamperkeun ka gigireun Aki Musani.
pok-pokanana anu nyebut genjang buntung teh tangtu ieu aki-aki teh aya patula patalina jeung Andi anu memang harita jadi bahan pikiranana. Oge datangna teh tangtu lain rek maksud goreng lantaran geus kabuktian nyelametkeun jiwana. Manga saurang geui cenah duaan. Manga cek Aki Musani anu cempreng teh ngomong deui bari panonna museur kaki Jantra anu masih keur dihurup ku Bahrowi sabaturna. Ieu kaula Ki. Ki Jantra anu keur ditarajang ku Bahrowi nyelang ngagorowok nemalan. Tang bari nakis bedogna Bahrowi bari langsung ngejejekkeun dampal suku kana kekemplong. Bahrowi ngakerung sarta badana ngadangheak bedog wigena jeung Ardasim ting hariuk menta wadal. Ki Jantra ngajauhan anu saterus ngagentak cicing gigireun Madtasim. Napas nareng hapranyug ka Cidaripuh dihurup ku tiluan teh. Ngalawan wigena jeung Bahrowi anu pangabisana sabanding geus ka Cidaripuh. Ari ieu sakaligus tiluanana ngahurup masih untung bisa nyalametkeun diri oge. Cing, Mang Dasim, Mang Kawi, kusur tak aki-aki koplok teh. Bawa ka dieu. Karena nita Ardasim jeung Sarkawi anu ti tadi ukur lalajo. Mangga, jang jaka, mangga. Ardasim rikat cengkat terus ngetayap ka Aki Musani dituturkeun ku Sarkawi. Nireuneuh kitu Madtasim jeung Ki Jantra rikat rek ngahadang. Tapi gancang dihuit ku Aki Musani bari dititah mundur. Sog Ardasim jeung Sarkawi kahareupeun Aki Musani. Teu anta parah deui karawak leungeun Aki Musani teh digenyang ti kenca katuhu. Maksudna rek digusur kahareupeun karna. Mah sapira ieu tanagana pira kadar aki-aki pecek rek kitu ceuk pamikirna. Tapi lain deui mata kagetna sanajan Sarkawi jeung Ardasim meakeun tanaga satakerna, Aki Musani teu regrog-regrog tong boro kagusur uget wae henteu. Aki Musani tetep ajeg dina tempatna, sukuna saolah-olah siga nu nancep kana taneuh. Hayu sia, melo. Lain kalaka ngecenong. Sarkawi totojar bari narik leungeun Aki Musani, tapi anu digusur ngadon nyarengeh bari tengisad saeutik-saeutik acan. Sedengkeun anu maretot mah geus mimiti kaluar kesang badag kesang lemut. Lain diajak heureum Mang Dasim. Gusur ka dieu. Cekarna ngagorowok teu sabar. Abot jang jaka. Aduh. Ardasim kakah medut. Ardasim tiba beregeg. Napas ngahegak bakating ku cape. Bari hatena mah geus mimiti miris lantaran ieu aki-aki teh tetela lain jalma samanea. Ai kah ngawal ku sisira. Cek Aki Musani bari ngepeskeun leungeun anu keur dibaretot. Akibatna lain deui hebatna barang Aki Musani ngepeskeun leungeun Sarkawi jeung Ardasim langsung ngejengkang nepi ka nangkarak anu heula. Datang teh sirahna pisan. Sugana aki-aki edan ieu mah euy. Karapuk kadinya euy. Cek karna marentahkeun deui ka kabeh anak buahna lantaran geus kajudi yen ieu aki-aki teh lain ipis-ipis pangabisana. Geus kitu mah rob kabeh ngaronom tapi benar-benar Aki Musani teh matak ngagetkeun anu ningali. Kalawan sakilat naker manehna luncat ka luhur. Duk. Nyaho-nyaho aya nu ting beletuk kana sirah anu rek ngarepuk. Sanajan teu matak bahaya tapi teu wudu we ari pating garoak ngarasa reuas. Sedengkeun Aki Musani mah geus clek deui kana tempatna. Ai nya bener ngajago aki-aki teh heuh. Nyingkir kabeh, nyingkir. Karena nitah anak buahna, maksudna Aki Musani teh deuk disanghareupan ku manehna. Sanggeus kabeh nyaringkah sakilat manehna naraja ngagunakeun jurus badak cihea. Tapi Aki Musani mah ongko-ongkoh we ngajega sarta teu aya tanda-tanda sayaga. Nepi ka Ki Jantra ngagero ngelingan lantaran manehna mah nyaho kumaha kahebatan jurus badak cihea. Sebut. Jeblot.
awak Aki Musani ditobruk gejrot dua dampalengan karena dina tenggelan ujungan ngahanca sirah Aki Musani. Kabeh anak buah karena nepi ka ngarenyag komo deui Madtasim jeung Ki Jantra mah nepi ka peureum bakati ngarasa pawur ku akibat anu bakal karandapan ku Aki Musani. Anu cek pamikirna mah moal teu ngudupung. Tapi bukti anu katingali ka Cidamatak helokna aneh bin ajaib. Awak Aki Musani terobah tina tempatna, anger teu cecel teu bocel. Sedangkan karena sorangan manehna ngejeblag ka tukang aya kana 5 meterna. Korejat karena hudang ari sugan teh rek narajang deui ari jereg-jeg hudang plus satu wae manehna lumpat teu sirikna ti babaranting mapai jalan satapak anu malibir ka sisi lembur. Bahrowi jeung balad-baladna ningali gegedugna kabur teh teu make mikir dua kali, perengbang bae kabeh lumpat nuturkeun karna anu keur maleteng ka arah lebak. Aki Musani mah ukur melongkeun bari ngahehe. Ki Jantra jeung Madtasim ukur bisa olohok, maranehna asa teu percaya kana naon anu bieu kasaksian. Si horeng si mana horeng ieu aki-aki teh lain jalma samanea. Ih, aya gude paruguhnya ari manu jaja manciwari kakak noge ngangaon geus kalabor wayu kagur ayu orang tarurun karunya itu si Ujang Buntung. Cek Aki Musani bareng ngaleos rek muru ka tempat Andi anu keur dibaturan ku si Medi. Lempang mapai gawir nunang tawing teh pikeun manehna mah teu beda we jeung lempang dinu datar. Tapi pikeun Madtasim jeung Ki Jantra anu tara biasa mah karasa ripuh pisan. Mes-mes Aki Musani ngadagoan bari teu weleh nyarengeh ningali peta Ki Jantra jeung Madtasim anu kakarayapan. Palawargi sadayana pikeun Andi mah lain deui mata kacida untungna papanggih jeung Aki Musani teh lain wae manehna bisa salamet sarta diubar aber nepi ka sehat deui sabihara-bihari. Atuh dina sanggeusna sehat teh Andi teu waka diijinan balik. Geus kitu we Aki Musani teh bet jorojoy araya rasanya nu akhirna mah Andi teh digembleng lahir batina di jejelan ilmu panemu jampe pamake katut pangawasa lahiriah anu lain handap-handap tingkatanana. Ku Andi sorangan karasa yen ilmu pangawuruh Aki Musani teh jauh aya di saluhureun pamardaka. Ti heula teh waktu Aki Musani pairing-iring jeung Ki Jantra katut Madtasim sanggeusna nepi ka tempat Andi digolerkeun. Regeyeng wae Andi teh dipayang dibawa ka imah Aki Musani lantaran kaayaanana kacidapi kahariwangeun. Nya Andi teh sina cicing heula rek diubaran, sedengkeun Ki Jantra jeung Madtasim mah sina baralik. Sajeroning digembleng teh Andi ngarasa kaget lantaran aya sababaraha gerak sarta jurus anu sarua jeung anu katarima ku manehna ti pamardaka. Upamana gelap ngampar, ulin madi, katut semu gunting anu ayeuna mah diterapkeunana dina dampal suku sangkan bisa dikombinasikeun jeung jurus walang sungsang anu intisari gerakanana aya dina suku. Ngan sanajan kitu Andi teu loba tatanya manehna ras inget kana caritaan pamardaka anu cenah yen ilmu mah lain milik sagolongan. Meureunan ieu mah ngan saukur kabeneran. Andi teu wani tatanya sabab dina ngajarkeunana teh Aki Musani estuning ngomong saperluna ngucap saayana. Atuh dina gawe sapopoe oge langka ngobrol anu teu karuhan. Teu munasabah gulatna sapopoe teh ukur jeung si Medi we anu cenah incuna.
Ari Aki Musani ayana di Tamak Baya teh cekat terangan tatangga nama kira-kira 5 tahunan ka tukang. Duka ti mana asal nama saurang oge tayanu nyaho jeung pirajenan tatanya. Pangna kitu teh lantaran Aki Musani mah tara loba ngobrol jeung tatangga. Hal eta teh lain harti teu hade dina gaul, da ari kana tutulung mah tara pernah kapiheulaan ku nu sejen. Anggi dina hiji peuting Aki Musani ngajak nyarita ka Andi. Harita teh keur dariuk di tengah imah sedang si Medi mah keur lalangiran sisi bilik. Kieu kaya Agi mah geus cukup hijab ngaji jeung Agi deh. Ilmu panyemu jarta bangabdi Agi geus diragrageun kabeh ka hijab. Agi beupeujeuh jalu biji aya tukang es omat pangmeulikeun Agi. Heueuh palawargi hapunten wae yeuh tos ngurunyung tukang es si Aki ge hoyong dipangmeserkeun. Duh ampunten nya cag heula dugi ka dieu palawargi mung sakitu anu tiasa kasanggakeun. Urang tuna heula dihaneulem hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datangi sampeur deui. Ampun para nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.